Cuang ulin yuk. Kesal cicing bae di imah, ngopoe ngan kaleuweung bae jeung ka kebon. Cuang ka laut yuk. Hei, dedeh. Kumaha digeuning ka suserian? Cager lin ye. Ya, Kang. Nyai mah moal arek katipu deui, nyai teh hayang 2 kali, Kang. Baheula ogenan akang ngajak jalan-jalan ngadon lelempangan hungkul. Terus akang ngajak dahar di luar ngadon dahar dina eta di buruan tah. Nyai teh hayang katipu 2 kali ku akang. Ye, akang ngajak ka pasar ngan kukurilingan hungkul balanja manteu. Nyai mah geus teu hayang, Kang, teu percaya. Aslina nyi ieu mah akang geus teu ngawadu lainna mah. Buru geura nyalin buru. Hayu geura mangkat. Dah. Bohong akang mah. Tah, jeung eta ngomongna. Asik kalah ngahitutan. Bener ieu mah hayu, buru geura nyalin. Bener, Kang. Cius. Kaheula atunya, nyai rek ganti bajunya, Kang. Jagoan. Pajarkeun ngawadul bae pada serius ayeuna rek cuang ulin ka laut. Nah. Nya alus pemandanganana. Cuang popotoan dina perahu yuk. Yuk, Kang. Yuk. Nah, ada geranyi. Di dieu, Kang. Heeh, sok di dia. Aduh, halusnya nya. Awas, tong di dinya. Iya, saya mau udah duluan di sini. Ganggu aja kamu mah. Yuk, pindah nyi. Yuk, Kang. Yuk. Nah, di dia nyi, dina batu nyi, alus nyi. Kolomnya, Kang. Nah, ini di dia alusnya. Iya, Kang. Hei, awas, lagi lain. La ilaha illallah, di mendi atuh urang kudu popotoan. Ayo pindah nyi. Yuk, Kang. Aja nih sebentar, guys. Aduh, ini udah terus kan ini nih. Mas nyi, di dia bae lah popotoan aja. Iya, Kang. Oh, sok. Sok. Ah, gitu bener. Sok. Oh, gitu. Nyi aing kalah bingung. Tadi aya nu bobogohan. Nu bieu aya nu keur live. Dieu pisan kalah hadon teh teleponan. Ayo balik nyi lah. Atuh orang ek pepetuan di mana, Kang? Piraku kudu di tengah laut mah, Kang. Ayo mending di sisi solokan bae nu aman lah. Har. Ayo balik. Akang, tungguan. Ayang pepetuan, Akang. Mang Koko, Naon nyi? kabeneran papanggih jeung Mang Koko kamari teh rek ka imah tapi teu kaburu. Ar, bet aya naon tara-tara? Itu Mang Koko kalapan ninggangan beasbes, palaur. Yeuh, nyi. Ari tanggal kalapa jeung imah mana heula? Har, geuning Mang Koko kalah nyalahkeun imah, nya ge abdi jalma teu boga Mang hayang dihargaan. Lain nyalahkeun imah, da urang ge malah kalapana kebon urang. Lah kena-kena kebona, sing mikir we atuh. Ke aya naon ieu? Asa mani teragang kieu. Iya Kang, aki-aki nurus tunjung teu mikir pisan. Geus, balik. Hayu. Teh heula Kang ieu aki-aki. Geus, hayu. Ari Akang kumaha deui pugu can tamat ngobrol Kang ngajak balik. Dia kula diuk. Diuk kula. Aya masalah naon deh? Ya Kang. Tuh Kang, can ngomong asbes loba belian meninggang nyai kumaha. Nya teu kumaha nyi ari geus takdir nama. Heueuh kahayangna eta mah dah yang kawin deui. Jadi orang pada nyinyir aja. Jelek banget sifat lu begitu. Orang kagak bunting lo omongin. Sekarang orang mau bunting lo omongin juga. Lagi bagian aja dia mau bunting kayak mau kagak urusan dia. Lagi juga dia punya laki. Jadi lu yang repot sama hidup orang. Urus aja diri lu, jangan ngurusin orang mulu. Pada nyinyir aja lu bisanya lu.